Mata ingin rezeki mengalir, bahagiakan istri. Teu kudu gede-gede pangmeulikeun sagala sabenerna mah. Awewe mah nya Bu. Cukup dielus. Mun keuleuh nya boga pagawean dibantuan. Sekali-kali dikecup, sekali-kali dicawel. Awewe mah da mun ngambek teh sabenerna mah babai cageurna. Dipeluk we, komo dipesek mah. Ngan lalaki mah sok gengsi eta teh kitu teh. Ego mantep. Sekali-kali dibawa jalan-jalan. Wanita tidak butuh privasi tapi butuh variasi. Tong hayoh we cenah ngurus tanuh di kebon. Sekali-kali dibawa jalan-jalan manakib kasih narasa. Keun cenah nempuan nu dagang. Pan resepeun awe mah. Oban nu dagang. Nempo baju ngagarantung, tiung ngagarantung, resepeun eta teh ibu-ibu mah. Keun we sing nempo nunggul ke depan meulikeun. Atoheun sakitu ogena. Paingan awewe sok atoheun ari diajak healing, diajak jalan-jalan, Aisyah teh mumet dengan pekerjaan rumah tangga. Karasa ku abdi nempo seseueun teh geus leuneng atuh. Ayeuna nyeusuh isuk nyeusuh di ayeuna gegeroh isuk gegeroh di tidak pernah selesai. Pekerjaan berputar di situ, rumah dapur buruan, rumah dapur buruan. Matak mun diajak jalan-jalan teh atoheun ka Cidawe. Tapi jajan di jalan mah cilok. Kuleuleumpanganna geus atoheun.